Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana satacan simkuring neraskeun hanca caritana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelnya supados simkuring dina neraskeun hanca caritana leuwih semangat dari sareng deui tiasa ngahibur kaum dangu dimana bae ayana salawasna kitunya wargi sanaos carita ngacapruk ngaler ngidul teu nanaonnya mugia tiasa ngahibur sadaya kaum dangu dimana bae ayana. Mangga prung cuang kawitanan. Belesat kaceleng cerelat cilegedeg harita akirang galawe jeung Parman teh geus narangtung dina batu gede paharup-harup. Syukur Ujang, syukur aki kacida bagjana gerakan Ujang teh geus geusit. Aki yakin dina waktu nama sagala kemampuan Ujang teh bakal leuwih hebat ti aki kulantaran aki mah geus kolot hari Ujang mah masih kene bela kesenteng, tulang masih kene kuat, tenaga gede, geus yakin sakabeh kemampuan anu ku aki diturunkeun kena bakal leuwih 2 kali lipat ti anu diajarkeun ku aki kitu engkena teh Ujang. Aki kacina bagjana Ujang kasep ceuk aki ranggalawe harita nyerita kacida panjang lebarna kulantaran bunga nempo kaayaan incu sakaligus murid kacida celakanana dina neuleman sakabeh kemampuan anu dibikeun ku dirinya kulantaran setiap aki ranggalawe mapatahan sagala jurus anu diturunkeun ku manehna teu kudu ngadua kali sakali meraktekeun oge Parman sanggup nyangking sapinuhna dina kaayaan gampang pisan eta dina kaayaan anak anu matak pik bungaheun keur aki ranggalawe. Mohon hatur nuhun aki, hatur nuhun saupamina kemampuan abdi dipayunun aki sae tapi ayeuna bade kumaha kedah kumaha aki latihanana naha sapotos anu kamari deui tanya Parman bari neuteub sakedeung kana beungeut aki ranggalawe tapi tuluy tungkul kulantaran kacida ajrihna teu wani neuteub ka aki sakaligus guru anu kacida dipika hormat ku dirina. Ke Ujang samemeh aki bakal nitah ngalakukeun pagawean anu tangtuna anyar deui. Ayeuna aki hayang ngetes heula sakabeh jurus-jurus anu geus dicangking sapinuhna ku Ujang. Sok siap serang aki ayeuna Ujang. Ulah sungkan-sungkan kaluarkeun sakabeh kemampuan Ujang. Lir ibarat Ujang keur nyang harupan musuh anu kacida kahot jeung beratna anu bakal ngalah nyawa Ujang. Eta anu kudu dilakukan ku Ujang dina waktu ayeuna. Sabab lamun Ujang teu ngalakukeun kawas kitu engkena lamun dina akhirna Ujang menangkeun lawan berat moal biasa atawa bisa ngabahayakeun diri Ujang sorangan. Kitu dina waktu ayeuna samemeh aki nitah neuleman kemampuan anyar anu bakal diturunkeun ku aki. Sok urang latihan heula tapi latihana ulah tanggung saperti Ujang kudu ngelehkeun musuh Ujang. Kitu bae ayeuna nya Ujang kaarti Ujang ceuk aki ranggalawe nyarita kitu bari negaskeun sagala rupana. Mohon mangga aki mangga ku abdi bade diestokeun pisan mangga sok ayeuna ku abdi bade dipraktekeun. Hapunten nya aki sanes abdi bade
campelaka diri Aki, tapi kumaha deui da kahoyong Aki kitu. Ayeuna ku abdi bade dilakukan baik nya. Sok Ujang, ulah hariwang, ulah rewas, ulah sieun, sok lakukan cek Aki oge. Sok lir ibarat Ujang kudu ngalumpuhkeun lawan Ujang kitu bae dina waktu ayeuna anu kudu dilakukan ku Ujang. Cek Aki Ranggalawe langsung nyarita kitu deui supaya Parman teh henteu ragu dina nyerang manehna. Sanggeus kitu mah plesat yuk leplos curelat trak jebrod dalik deug plesat korentel curalit celegedeg. Sanggeus sababaraha kali dua nana ngaluarkeun jurus-jurus anu tangtuna sarua kulantaran keur ngajajal kemampuan masing-masing, khusus nama kemampuan anu geus dipiboga ku Parman. Tenggelan jeung tajongan teh silih adu ngabalukarkeun sorat tulang anu ngadu ting beletrak angin lilimbungan tina kakuatan batin keluar tina dua suku jeung dua leungeun maranehna. Sanggeus nangtung di tempat asal maranehna mimiti datang, Parman teh ngalakukeun gerakan anu leuwih cepet deui jeung dibarengan kakuatan batin anu leuwih rohaka. Awas Aki, ulah cileureun Aki, awas yeuh. Siuk jebrod des lep korentel hiuk kacileng plesat jebrod peledag dar. Harita sababaraha kali kakuatan dua nana diadu deui bae. Ayeuna mah sakali-kali keuna kana batu jeung cai anu keur ngalir dihanapeun maranehna kulantaran dina waktu eta Aki Ranggalawe jeung Parman teh ngadu kakuatan ilmu maranehna di tengah walungan anu keur guruh caina teh kacida gedena. Tapi keur maranehna mah kulantaran geus biasa jeung pinuh ilmu, sanajan cai gede matak bahaya keur jiwa saha bae anu kagiles atawa ka seret ku eta cai. Tapi keur maranehna mah kulantaran geus biasa teu jadi masalah, terus-terusan ting belesat ngadu kakuatan kacida rokahana hiuk jebrod cerelat leplos belesat koleang curalit celegedeg. Harita sanggeus cukup lila ngadu kakuatan ngabuktikeun kemampuan Parman ayeuna geus nepi ka tingkatan mana. Aki Ranggalawe nyetop supaya Parman ngereunkeun serangan anak. Geus cukup. Aki kacida bagjana bunga Ujang bunga. Tegaplah Aki dina nurunkeun sakabeh ilmu teh. Ayeuna sok tiuk heula urang ngobrol sakedeung Ujang samemeh Aki bakal nurunkeun kemampuan anu disebut kidang kilat. Tah ieu kakuatan batin pamungkas anu ku Aki bakal diturunkeun ka Ujang teh teu gampang Ujang. Moal kawas ilmu atawa jurus-jurus anu samemehna gampang ku Ujang diteleuman. Tangtuna ajian kidang kilat merlukeun waktu anu cukup lila, tapi keur Ujang mah moal salila anu dibayangkeun ku Aki lamun diturunkeun ka batur mah Aki yakin bisa tahun-tahun bahkan puluhan tahun meureunan. Tapi keur Ujang mah cukup kurang leuwih 1 tahun bakal nyangking eta ajian. Tapi sok yuk heula tenang Ujang, coba ngobrol kulantaran Aki samemeh nurunkeun ajian pamungkas ieu. Aki erek mepelingan heula ceuk Aki Ranggalawe bari diuk miheulaan tuluy sila
dina luhureun batu gede anu kumanehna ti tadi dicicingan. Parman oge sarua gek manehna ge diuk bari reng hapranjug ngatur napasna anu masih keneh reng hapranjug kulantaran nakar tanaga luar jeung batin sakabehna dikaluarkeun dina waktu harita kulantaran nurutkeun kahayang Aki Ranggalawe kudu saperti gelut atawa tarung ngalawan musuh. Mangga Aki mangga aina abdi hoyong ngadangu bade naon anu dicaroskeun Aki ka abdi teh. Cek Parman harita nanya kitu bari tungkul teu wani neuteup Aki Ranggalawe anu keur imut kulantaran bener-bener manehna kacida bungahna ngabogaan murid sakaligus murid tunggal anu jadi pangwaris sakabeh ilmu anu dipimilik ku dirina. Kieu ujang kieu Aki teh hayang nanya, ujang teh ayeuna geus boga ilmu lahir, ilmu batin, ilmu maca, ilmu ngaji, ilmu silat jeung sajabana geus kapimilik ku ujang. Tinggal ajian pamungkas anu bakal diturunkeun ku Aki nyaeta ajian kidang kilat. Eta ajian teh teu menang sambarangan ku ujang dikaluarkeun sabab balukarna saha bae anu kakeunaan ku ajian eta awakna bakal hancur kawas lebu eta dampakna. Tapi samemeh nyaritakeun masalah eta Aki rek nanya heula ujang teh lamun ke geus nyaho kumaha kaayaan kolot ujang, naon anu bakal dilakukan ku ujang. Misalkan kolot ujang teh dinya nyeri ditanda saku batur, nah ujang teh bakal males, bakal ambek, bakal ngalakukan tindakan ngabales kan nyeri anu dirasa ku kolot hidup. Pok ngomong ke Aki hayang apal kumaha eusi hate ujang dina waktu ayeuna. Cek Aki Ranggalawe langsung nyarita kitu bari neutup antep kacida kana beungeut Parman anu tetap tungkul teu wani neutup ka dirina. Atuh meureunan abdi teh bakal maleskeun ka nyeri bapak sareng emak abdi. Tapi kunaon Aki teh nyarios kitu ka abdi naha bapak sareng emak abdi teh gaduh ka nyeri tinu sanes atanapi ti jalmi-jalmi anu cecep ka indung bapak abdi Aki. Harita Parman sanggeus ngajawab pananya Aki Ranggalawe secara singkat langsung nanya gitu. Ujang geningan gitu paniatan teh. Ulah ujang ulah boga paniatan hayang balas dendam, balas ka nyeri. Ulah teu menang kitu lamun bisa mah. Anu jahat teh dilawan aku kahadean saha anu apal. Jalma-jalma jahat teh bisa babalik pikir, bisa insaf gitu ujang. Tapi ari masalah kolot hidup mah cek Aki oge moal waka dibejakeun dina waktu ayeuna. Ayeuna mah ujang cukup nyaho kolot ujang teh aya ngan ayana di mana ke urang tunda heula. Aki can bisa ngajawab kitu bae ayeuna mah ujang. Ayeuna Aki rek nanya deui, ujang boga kamampuan teh rek digunakeun kumaha engkena. Cok jawab pananya Aki. Cek Aki Ranggalawe harita nanya deui sanggeus ngajawab pananya Parman.
Atuh tangtuna ku abdi teh pasti digunakan kanggo kasaean Aki. Abdi teh hoyong tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, moal di lalaworakeun atawa moal di simpen sadaya kemampuan abdi teh naon bae anu tiasa diamalkeun ya pastinya ku abdi diamalkeun Aki. Eta anu di niatkeun ku disim abdi mah, cek Parman langsung nyarita kitu tegas kacida. Atuh Aki Ranggalawe teh harita imut ngagelenyuk kacida bungahna. Syukur Ujang, syukur ari eta paniatan Ujang mah ngan kieu Ujang. Aki teh kacida beratna sabenerna mah lain teu percaya ka Ujang anu bakal bisa mawa sakabeh ilmu anu dicangking ku Ujang kena, tapi pepeujeuh Ujang, pepeujeuh ulah boga niat hayang binasa ka saha bae oge. Sanajan jalma eta teh boga kasalahan ka urang, ulah hayang niat ngabalas, kecuali manehna ngabahayakeun jiwa urang kakara. Urang kudu ngalawan tapi lain rek ngabalas niatna ngan saukur kudu boga niat teh ngajaga diri, kecuali kapaksa meureunnan teu bisa dipondah deui kudu dilakukan. Tapi sakali deui Aki ngaharepkeun Ujang mah ulah boga niat hayang binasa ka saha bae engkena kitu Ujang. Cek Aki Ranggalawe bari nepakan tak incu sekaligus murid anu kacida dipikanya ahna kumanehna. Muhun Aki, muhun insyaallah sadaya wejangan Aki ku abdi pasti dijalankeun moal dimomorekeun Aki. Cek Parman bari unggut-unggutan negaskeun kaayaan hatena. Nya atuh ari geus kieu mah ayeuna sameme urang ngobrol panjang lebar deui. Aki rek minta di waktu ayeuna 2 poe 2 peuting Ujang teh kudu cicing dina handapkeun curug, diuk dina batu dina jero kuyuran cai curug iya, ulah keluar ulah ngalakukeun naon-naon bae sanajan aya gangguan anu matak pikasieun atawa anu matak ngabahayakeun nyawa Ujang. Sabab sakabeh anu kajadian atawa anu kealaman kena eta teh ngan saukur godaan. Nah sanggup Ujang soalna eta munggarana samemeh Aki nurunkeun ajian kidang kilat. Ujang teh kudu tirakat heula 2 poe 2 peuting di handapun curug. Syariatna keriskeun jiwa raga Ujang supaya dina waktuna Aki nurunkeun ajian kidang kilat Ujang geus siap sagalana. Kumaha Ujang? Nah sanggup. Cek Aki Ranggalawe harita nanya kitu samemeh marentahkeun Parman asup kana guyuran cai curug anu kacida badagna geus tangtuna. Lamun lemah sagala rupana mental teu kuat mah boro-boroning ngadon cicing di tengah guyuran cai curug anu kacida badagna. Sanajan cicing di sisi walungan gede eta oge matak pikasieun kulantaran awak bisa kabawa ku kakuatan cai anu kacida ngarohakana ngaguruh matak pikasieun. Insyaallah Aki, insyaallah ku abdi bade dilaksanakeun. Nah ke daerah ayeuna pisan atawa engke onge Aki. Cek Parman harita langsung nanya kitu hayang leuwih tandas deui. Ayeuna keneh Ujang, ayeuna keneh sok
kerasup karena jero guyuran cai curug didinya aya batu lempar batu badag ngan moal kaciri ti dieu mah ngan ke sanggeus ujang asup kana eta guyuran curug pasti ka tembong ku ujang didinya diuk cik ayeuna ulah dilakeun deui ujang ngan kade pusatkeun pikiran ujang kanu maha kawasa menta ditang tayungan tina sagala bahaya eta bae jeung deui inget naon bae anu bakal datang ka ujang bentuk naon bae rek pikasieun atawa ngabahayakeun ulah dilawan antepkeun sabab sakabehna oge etangan saukur godaan lamun ujang kabengbat eta tandana ujang moal sanggup ngagem ajian pamungkas anu disebut ajian kidang kilat sok ayeuna mah geura luncat ka tengah curug ujang cok akirang galawe bari nangtung atuh Parman oge harita unggek terus nangtung teu dilakeun deui sanggeus maca basmalah manehna langsung luncat bismillahirrohmanirrohim pelesat les sakicep mata oge awak Parman teh geus leungit tina teutepan akirang galawe langsung diuk dina hiji batu badag anu aya dina tengah-tengah guyuran curug badag eta. Ujang sok cicing di eta tempat ujang ke geus 2 puting cicing di eta curug ku aki bakal dicalukan deui ayeuna pileuleyan ku aki ditinggalkeun heula nya ujang cek aki ranggalawe sanggeus ngomong kitu manehna langsung luncat blesat les ngiles ti eta tempat nuju deui ka pondokna. Waktosna ka bojong Syep cag urang tunda dugi ka dieu heula nya wargi sadayana kumaha kaayaan Parman anu ayeuna keur tirakat 2 peuting dina jero curug nah bakal bisa ngajalankeun tirakat atawa moal insyaallah caritana anjing kusim kuring diteraskeun deui cag ayeuna mah urang tinggal dugi ka dinya heula sapunya pegat cimpai paturai patepang deui mangga permios.